Hari gitu mah rentang-rentang manuk mawa bedil jedor kan ayam keringnya Tuhan dikeblik kan jelema jahil begitu jelema jahil nama di video-videokeun meni resep nonton teh di Suria nonton nu jahil innalillah aya jelema di imah keur nonton ieu nu jahil meni seserian naudzubillahi min dzalik ya eta mah ajaran setan iblis jahil kabatur ajaran setan iblis pepetasan jelema keur jong beledak ya jelema jahil ulah boga rasa resep kadinya atoh kobobeh dituna diturutan tauzan ku urang tauzan lain ajaran Rasul eta urang keur jong tuluy aya nu nyeungeut pepetasan di gigireun komo dialungkeun ka hareupeun atawa ruas bunga atawa amak udah urang kitu nah urang make jeung hayang dipikang ewa ku batur ari urang kanu korek nyewa atau resep mun urang korek teh berarti urang teh yang dipikang nyewa ku batu gitu ya ari urang diomongkeun kagorengan urang ku batur bari nya urang teh gorengna teh diomongkeun ku batur bari nu diomongkeun anak kebulna sebenarnya mah kagorengan teh ngunung-ngunung amak teh resep kanu ngagorengkeun urang sarua batur kayak gitu mun urang ngageletis nyaritakeun kagorengan rek dulu rek tatangga rek saha bae sarua mun urang ngagorengkeun batur teh matak dipika goreng ku batur matak dipika keheul ku batur matak dihinakeun ku batur hayang hirup kitu mun urang dibohongan ku batur atau nyewa ulah gak bohong kata isi ya batur gitu mun urang ngebohong ka batur teh urang teh nyeta ngagejeburkeun maneh kana jurang ka ngewa batur ka urang ka keheul batur ka urang jadi jelema hina beuki loba jelema anu ku urang dizalimi beuki terpuruk urang ingat catat tak ku urang ulah asa ngeunah kucumplang kacampling kucumprang kecemprang nyaritakeun kagorengan batur ulah asa ulum dikaresep nyaritakeun kagorengan batur si ajeng si B padahal urang teh keur naon hadirin teh keur ngagejrekkeun harga diri urang ingat karena jurang kamewakna batur kakeheul batur Allah bendu malaikat bendu para nabi bendu para solihin bendu ulah boga rasa urang pedah babaturan urang milu sakomplot jeung urang tuluy atau seri suka didinya ketika urang nyaritakeun kagorengan si A jeung kagorengan si B padahal Allah mah jeung sakabeh malaikat nu aya di langit jeung sakabeh makhlukna benci ka urang para nabi para rasul benci ka urang para wali para salih benci ka urang ya. Catat tak ku urang dicatat ku urang mawi cekolot numpang hese-hesena ngaji rasa dirasakeun bek ngomongkeun batur rarasakeun ku urang mun batur ngomongkeun ka urang kumaha teh kan rek korek ka batur rarasakeun ku urang mun batur korek ka urang kumaha
kan rarasakeun kumaha lamun batur nyeun kahadean ka urang. Nih urang ge taresep, urang ge jadi hayang ngamuliakeun, urang ge make jeung hayang males ku kahadean nu leuwih mun urang boga leuwih teh. Urang ge nepi ka sono ka manehanana kitu. Tah hayang teu urang dipikeun resep ku batur. Hayang tah kitu.